Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Salasa kaping 7 April 2026. Masih dina suratul Hajj ayat katiluna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi jeung aya di antara manusia may yujadilu anu eta manusia teh yujadilu ngabantah sok berdebat fillahi dina masalah sifat Allah. Jadi disandingkeun Allah teh aya dewa matahari aya pokona mah bigoiril ilmi tanpa ilmu pengetahuan. Berdebat na teh eta jama-jama kafir. Wayat tabi'u jeung sok nuturkeun itu jalma-jalma kafir kulla syaitoni kana saban-saban kaidah setan nyaeta tipu daya setan maridin anu kacida jahatna eta setan. Jadi umat kafir mah nuturkeun kana hawa nafsu setan, nuturkeun kana kaidah atawa tipu daya setan. Saterasna kutiba geus ditetapkeun ku Allah alaihi ka itu setan annahu kana yen sanyana ari jalma-jalma matawallahu saha jalma anu nuturkeun atawa berteman jeung setan fa annahu mangka sanyana ari itu setan yudilluhu sok nyesatkeun setan hu ka jalma-jalma. Jadi kana jalan kesesatan nuduhkeun teh setan. Wayahdihi jeung nuduhkeun atawa mere hidayahi itu setan ila adabin kana adab Allah as-sa'irin anu eta adab teh seuneu menyala-nyala. Jadi setan mah mere pituduhna kana jalan ngusrukeun kana narakana Allah, kana azabna Allah. Saterasna ya ayyuhan nasu he sakabeh jalma-jalma anu aya di muka bumi ieu erek kafir atawa arek Islam. In kuntum lamun anjeun kabeh fi raibi masih aya dina karaguan minal ba'si tina naon perkara bakal dibangkitkeun atawa dihudangkeun deui di yaumil akhirat dina poe akhirat. Fa inna maka sanyana kami saur Allah khalaqnakum geus nyiptakeun kami kum ka anjeun kabeh min turabin tina taneuh tina turab. Jadi Nabi Adam diciptakeun tina taneuh summa minut patin tuluy tina sari eta bubuahan tina taneuh minut fatin dijadikeun sperma atawa air mani anu hina supaya bertemu dengan induk telur dina rahim ibu. Summa tuluy Allah nyiptakeun min alokatin jadi segumpal darah. Summa tuluy Allah nyiptakeun min mudghatin tina segumpal darah jadi segenggam daging. Mulah mukhallaqatin anu sampurna penciptaanana wa ghairu mukhalaqatin anu teu jeung aya nu teu sampurna. Contohna aya nu cacat, Masya Allah, aya anu keguguran teu sampai lahir. Sadayana ge eta teh pangersaning Allah Subhanahu wa taala. Linubayyina supaya kami ngajelaskeun lakum ka anjeun kabeh wa nuqirru jeung netapkeun Allah fil arhami dina rahim indung anjeun. Manasya'u eta teh sadayana oge manasya'u pangersaning Allah ila ajalin depi ka waktu ajalin waktu musamma anu ditangtukeun. Aya anu 7 bulan, nu 8 bulan, aya nu 8 bulan lahir teh ditangtukeun ku Allah, aya nu tepi ka 1 tahun oge lahiran. Eta sadayana oge ila ajalim musamma tepi ka waktu anu tos ditangtukeun ku Allah. Summa nukhrijukum tuluy Allah nukhrijukum ngaluarkeun anjeun ti indung anjeun ti ibu anjeun. Tiflan kana jadi bayi, kana jadi atfal, kana jadi anak-anak.
Sumalita belogu tuluy Allah ngadugikeun anjeun kabeh asyaddukum tepi ka anjeun jadi laki-laki anu gagah perkasa atawa awewe anu geulis. Wa minkum jeung aya di antara anjeun mayat tawafa dimaotkeun samemeh dewasa. Wa minkum jeung aya di antara anjeun mayuradu anu dikembalikeun jadi pikun ila ardalin umur lamun dipanjangkeun umurna kembali jadi pikun likaila supaya henteu apa ya lama teu apa jadi hilap deui da pikun mimba di ilmi saatosna cerdas saatosna jadi cerdas sayan tina segala perkara kapungkurna mah panginten eta teh ahli filsafat, ahli bangunan, ahli naon bae oge jadi hilap da ku pikun ku panjang umur. Saterasna. Wataro jeung ningali anjeun al ardo kana muka bumi hamidatan anu kering kerontang seperti di Mekah. Faida mangka tiba-tiba ku Allah azalna diturunkeun alaiha kana eta bumi naon almaa kana cai hujan. Ahtajat warobat jeung tuluy ku Allah dijadikeun subur makmur loh jinawi wa ambatat jeung dijadikeun ditumbuhkeun mingkuli tina saban-saban bubuahan sayur-sayuran jaujin anu bermacam-macam bahizin anu endah ditinggalna kalian bisa dinikmati buahna. Barakallahu li wa lakum mugi hayang fatna sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.